Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Andom rota imni hibib. Riwayatkeun ingsun saking Ki Domroh kang putra lanang Ki Ubay. Bagus tamun boga anak ngaranna Domroh. Pantasna lintuh teh budak. Radhiyallahu anhu muga nilar bener sapa Allah anu saking Domroh. Ahadu tabi'ina utaya Domroh iku salah sawijine tabi'in kagokola hale ngucap ya Domroh ing lafal kanu ya sahibuna ana ya sahabat kabeh iku pada ngademenkeun ya sahabat kabeh idza suwiya 'alal mayyit qabruhu tatkala den ratakeun ing atas mayit apa kuburane mayit wan sarafan lasu anhu dan usmego sapa manusia anhu saking gabru ayu gala inda gabrihi wa yusarafa lan usmegos teh budal sapa manusia anhu saking bisa mayit tadawa gabru sahibuna ila suwa ayu gala nyenta dan ucapakan inda gabri dalam sanding kuburan ini mayit ya fulanu dan ucapakan afalafad ya fulanu ki anugu ucap sira la ilaha illallah hara pangeran iku mawujud angin Allah salah samras kalawan telu sakehebalen ya fulanu ki anugu ucap sira rabbi Allah Kau pangeran insun iku Allah wa dini al-islamu lan utai agama insun iku Islam wa Nabi Muhammad dan utai Nabi insun iku kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rawahu Sa'id syariat yang hadis sebagai Sa'id bin Mansur mauqufan la mauquf wal Tabrani lan iku tetep kado Imam Tabrani nahu tawi umpamana hadis min hadis Abi Umamah saking hadis Abu Umamah marfu'an mutawalan lan marfu' turkang dendawakeun ti seorang sahabat ngaranna Domroh bin Hubayb anjeunna nyarioskeun bahwa para sahabat mikaresep di mana geus beres mayit dikubur manusia geus siap baralik berarti geus beres langsung di deket kuburanana disanding kubur ngomong ya fulan qul la ilaha illallah 3 kali la ilaha illallah la ilaha illallah ya razaq rabbi Allah wa dini al-islamu wa nabi Muhammadun talqin ngaranna ye hiji keterangan di dieu kos kieu dina kitab Talqinul Mayyit aya segede kieu kitabna taleutik aya cara-cara nalkinkeun mayit urangna lantaran mituturan mayit ngahareup ka kulon geus mituturan mah biasana muwajahah pahareup-hareup berarti urangna aya di belah kulon menghadap ka weta eta keur carita dipaskeun ku para sahabat cara cicingna disiraheunana mituturan urang gitulah cara nalkin beres urang nalkinan pindah urang ka belah wetan mun di urang keur teu pindah nage henteu naon ngan keur carita pindah supaya doa urang menghadap ka Baitullah bisi nanyakeun ko pundah pindah cenah kiai tanalkinanana jadi seperti etalah cara talqin baheula pernah di zaman almarhum Abah di fotokopi teh urusan talqin teh eta meunang dina kitab Talqinul Mayyit
supaya jelas besi ayam Muhammadiyah nanyakeun nya da mah nanyakeun doang ieu percaya teu naon teu geus kajeun eta bae urang bae eta kos kitu tah jadi urang pahareup-hareup jeung mait da ieu sahabat di mana-mana ngubur geus beres rata siap balik ulah wa kabaralik tidinya omongkeun heula posisi nu bagus nu afdol pahareup-hareup urang jeung mayit berarti ngahareup ngetan ya Habib Razak gol la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumitu wa huwa hayyun daimul la yamutu bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir kullu nafsin dha'iqatul maut cek Imam Subki begitu ngadenge kullu nafsin dha'iqatul maut kurang langsung udah urang oh maut ini kullu nafsin dha'iqatul maut nyekel ka mata oh jalain kacamata oreng lu biasa make beli teh aya teh waduh make roden stok diganti ku rodek stok lu biasa make kacamata hideung wae isin ka batur lah oh ku ari mah kapas ya kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur sidak kep kieu turun leungeun ka handap kieu ya Abdur Razzaq annal maut hakun wa annal qabra hakun wa anna na'imahu hakun wa annal qabra hakun wa anna na'imahu hakun wa anna azabahu hakun wa anna su'ala munkari wa nakirin fihi haqq al-ana fi atwaqis sarawa baina asakiril mauta fa idza ja'aka al-malakani al-muwakkalani bik wa huma munkaru wa nakir fala yufzi'ak wa la yurhibak fa innahuma khalqun min khalqillahi ta'ala azza wa jalla urang ngadengekeun ngarti urang bahasa Arab sanajan urang mau merene ge aja ning kana bae sira we parek ge merene idi sira mau pokok kitu idi sira iso sira ora tah kos kitu tah urang ngadengekeun beres fa iza ja'akal malakanil muwakkalani bik wa huma munkaru wa nakir fala yubzi'ak wa la yurhibak fa innahuma khalqun min khalqillahi ta'ala azza wa jalla wa iza sa'alaka man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka wa ma qiblatuka wa ma imamuka wa man ikhwanuka wa qul ilisanin fasuha i'tiqadin sahih Allahu rabbi wa Muhammadun nabiyyi wal islamu dini wal ka'batu qiblati wal muslimuna wal mu'minuna ikhwani aqul raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula ala dzalika huyita wa ala dzalika mutta wa ala dzalika tub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin billah urang qabla karak didinya orang ngedoa diantara doana sabbatakallahu bil qawli tsabit yusabbitullahu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah
irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Beres pula baralik kabeh col malaikat siap orang man rabbuka cik malaikat wa man nabiyuka aing ada pertanyaan kos gitu orang dia mau ngageter atuh. Oh tenang malaikat cik orang teh duduk dulu di sini ngopi deh. Aduh masya Allah. Itu pan malaikat lain gitu nanyana, masya Allah. Hei Rozak, mana buka? Cek Habib Rozak kayak gak tahu aja. Aneh kan dari Jakarta. Jangan tanya-tanya deh. Ini apa ini? Itu pemonggol. Ya Allah, Gusti Allah lagi. Masya Allah, orang bakal jasa kos gitu. Renungkeun ku urang saat dibukaan sirah urang tali-talina kabeh dibuka dihijikeun dina suku dibuka ditempelkeun pipi urang nu kuari sok dikacaan dibungga dibangga malah pake hiji kabanggaan aing sugih aing kasep aing gagah aing ganteng. Oh dipakai SMS-an jeung jahe jeung macem-macem. Waduh engke ditempelkeun pipi urang kana taneuh minha khalaqnakum ya nu'idukum fiha nukhrijukum taratan ukhra nu kamari teh masyaallah karim deuk kumaha deui geus teu saha sugan ieu mah jajelmana sugih ieu mah rada mulya meureun sugan ieu mah presiden pangkat jeung jabatan luhur sugan ieu mah Habib moal ditanya leuwih gemas ka Habib mah sugan kiai atuh ditanya bae kabeh malaikat teu pandang bulu nanya bae. Ya nama tugas teh bisa disogok lain cara pengacara di urang, hakim di urang, jaksa di urang, polisi komo kopral lah disogok ku Samsu bae ge ngagilak. Iya teh bisa disogok ya Allah, masya Allah karim. Iyalah ala kadar carita talqin ya fulan uke di lain hadis lengkap. Qul la ilaha illallah salasa marat udangnya nak. Terus gul Rabbi Allahu wa dini Islamu wa nabiyyi Muhammaduna eta teh pertanyaanna heula di bejaan ku urang. Kitulah urang geus maot teh talqin ngaranna. Artina talqin ge kabagi dua talqin teh. Nah di dieu talqinul mayyit nau'ani wallahu a'lam bissawab.